Bismillahirrahmanirrahim. Al-khomisu ari nomor kalimana anna goslaliadi zanyana ngumbah panangan pitosti dina wadah cai kobokan mun urang mah bokor teh la baksa teu nanaon bihi kana itu goslu walahu jeung eta pikeun siman aya tanah khoma arieun ngareuhak pihi dina tosti. Jadi dina bokor diasongkeun kanu keur taruang jang cuci panangan eta ge sami dina tuangnya urang rapih ti payun tong wakawani ku kumbah can anu adi mah nu dipayunkeun tuang ning kan sina kukumbah heula eta mah nya urut urang kokocokna gitu nya. In akala lamun dahar si jama wadau bari nyorangan si iman ngakanyat ngareuhak kana eta tempat kokocok teh ngareuhak ta aya tanah khoma nya pada keur usum reuhak meureunna kitu. Ulah aya nuju aya batur mah bisi gilaeun. Da batur mah sok teu kaopan nya Kang. Aya nu keur tuang nyebut utah we boh naon nya. Batur mah sebeleun. Sim kuring mah alhamdulillah Kang. Aduh subini mah tek ngobrolna ge sim kuring keur dahar pek anu ngareuhak keur tuang. Da tara nyambung kana pikiran bet raos be tuang ningan. Enu ngaleho eta sim kuring keur tuang sok da tara ka pangaran sim alhamdulillah teh. Nu ngaro aya kitu ningan. Ngobrolkeun cenah utah meuni wah. Mun urang mah kadang-kadang sok kumaha Kang? Eureun dahar teh ganeng saja sebel urang. Jadi nyambung jeung urang teh nya. Kitu tah. Jadi nu kuat aya anu teu kaopan ogenan aya gitu keur tuang anu nyiduh ningan cuah. Urang sok ngiring sabal pan urang teh nu kitu aya teh. Tak kudu hati-hati nu kitu mah nya. Wain akala jeung lamun dahar si man maagori sarta salianti si man paem bagi bakat teperyogi naon ayap alen migawe si man dalika kana itu ya tanah khoma jeung batur ulah ngareuhak kade karunya bisi eureun dahar. Da batur mah dahar hitut teh salah saurang eureun kapanan. Gitu nya. Jadi gilaeun ku hitut oge urang keur barang dahar teh. Pain kodima maka lamun ngasongkeun kodama ngasongkeun kudima lamun maka lamun diasungkeun naon atos tu bokor ilahi kasiman sagoeru salianti siman ikroman karana ngamuliakeun lau kasiman paliakbil maka narima siman nu kana itu tostin. Urang keur tuang aya nu ngasongan wadah cai jang kokocok tarima gitu nya. Ulah teu king ditarima gitu. Pan sok aya saurang-saurang ingkang mangkokna teh di rumah makan saurang gitu mangkok nu arait geuningan di pasihan. Kanggo kokocokna teh tarima eta ngan da moal dibayar eta gratis eta mah. Gitu. Beda ke mun aya tamu dikewe urang disuguhan tuang ku urang. Tak urang nu kudu ngocorkeun cai teh kana kokocok aranjeunna teh. Gitu. Ulah diwadahan ku urang Kang. Gitu. Tatangga tas dari mah urang. Urang teh nyepeng ieu banyiuknya. Karo kocok ku urang di banjuran teh. Itu tata kramana teh. Ulah kasok teh bae kocok mah kapengker bae cenah ka ni tah eta mah. Kunaon pangocorankeun ku urang. Gitunya. Jadi diasongan eta si jalma teh cai bokor ikroman dimuliakeun ngamuliakeun gitu nya amih teu hesek eko kocok paliuk kobil sok tambi ku urang.
Ijtamaan narima pakumpul sa Anas bin Malik wasabit al-Banani radhiyallahu anhuma ala amin kana dahareun. Pakodima mangka ngasongkeun sa Anas atosta kana bokor ilai kaitu sabit al-Banani. Pamtana mangka narima kacegah sa sabitun sabit wios teu kenging nyebat kitu pakola mangka ngucap sa Anasun Anas bin Malik ida akroma dimana ngamuliakeun ka anjeun sahu kadur anjeun pakbil tangan narima anjeun maka narima anjeun karoma tau kana ngamuliakeunana itu ahu wala turoda jeung ulah nolak anjeun hakana eta karomah tambi ku urang ciri eta teh ikroman ngamuliakeun ka urang ya kan ulah ditolak ulah kalah wios teu keng tegedah wios teu keng ngarepotkeun keun bae ari keur mah kitu ulah disebat kitu bisa kalah ditarik deung kana teh jadi eta teh ngamuliakeun ka urang fa inna ma yukrimu pasina ngamuliakeun sallallahu Allah azza wa jalla berarti urang teh dimuliakeun oge ku Allah gitu urang dimuliakeun ku manusia berarti urang dimuliakeun ku Gusti ku Allah gitu yukrimullah azza wa jalla atuh tampi ulah teu ditampi ulah sok nampik pangasih gitunya wios cenah teu ngarepotkeun gitu justru urang namu teh pribumi pasti hoyong ngamuliakeun saha pan ikramu dhaif gitu ulah sok teh kanyat nyusahkeun ka urangnya kanyat anyuk ngahutang geuningan ulah eta mah mentak sayana saoroso cai herang asongkeun cai naon cai herang gitu urang uih dengan punten gitu cai acan cenah geunan kasaduna teh kapanan wariwayat jeung diriwayatkeun anna Harun ar-Rasyid sanyana Harun ar-Rasyid teh gubernur Kang Harun ar-Rasyid teh daa ngundang Aba Muawiyah ka Aba Muawiyah Ad-Dorir pasoba mangka nganclomkeun sa ar-Rasyid Harun ar-Rasyid ala yadihi kana panangan Harun ar-Rasyid pitosti dina bokor palama parago mangka samangsa paragat kala mangka ngucap itu Rasyid ya Aba Muawiyah tadri apal anjeun man ari saha soba ngocorkeun si man alayadaka kana leungeun anjeun pakola mangka ngucap itu Muawiyah la teu jadi Gubernur Harun ar-Rasyid ngulem ka Aba Muawiyah teh ulama Kang Aba Muawiyah ad-Dorir meuli anjeunna teh kukumah kana panangan engan celomkeun kana panangananya kanggo kukumah rengse kukumah tah naros ka Muawiyah anjeun terang teu sanu kudu ngocorkeun kana panangan anjeun sur Aba Muawiyah teu terang abdi mah atuh jeung gubernur coba ieu itu naros kitu lah duka cenah kala mangka ngucap itu Harun ar-Rasyid soba ngocorkeun huka na itu yadaka sa Amirul Mukminin kuring nu kudu ngumah leungeun anjeun teh nu ngocoran teh kuring itu Kang ulah aing mah gubernur cenah geunan teu kitu anjeunna jadi kuring mun anjeun teh sadarek kumaha sok kuring nu ngocoranana jigana di urang aranehnya anu kitu tah cenah bager eta Sohibul bete kayak pangocorankeun leungeun jangku kumbah cenah geunan memang tata kramana kumaha itu ieu sebagai Amirul Mukminin atau Gubernur Harun ar-Rasyid terjaman Abu Nawas katanya anjeunna saur anjeunna pakola mangka ngucap itu Muawiyah saur Muawiyah ya Amirul Mukminin innama akramta pastina ngamuliakeun anjeun al ilma kana ilmu
wa ajlalta jeung ngahormat anjeun hukana ilmu. Wa ajala kamangka ngahormat kakanyen sagusti Allah. Wa akrama jeung ngamuliakeun Allah ka anjeun. Kama saperkara ajlalta ngamuliakeun kana ilmu wahla jeung ahli ilmu. Jadi saur Muawiyah wios teuing muliakeun mah ilmuna lain kuring kana ulah pangocokankeun kuring ulah pangocorankeun. Kitu nya Kang anjeunna tawado ka cida. Jadi urang ogenan ngamuliakeun teh kana naonna? Kana ilmuna jeung ahli ilmuna kitu tah. Eta bakat tawadona Aba Muawiyah tah. Berarti seorang ulama anjeunna teh. Jadi teu lah cek anjeunna teu pantas manya amil mukminin kanyat ngocoran jang kukumbah panangan. Tak urang ogenan mah anu warang ulah naon Kang? Ulah nampik cik pangocorankeun Kang cek kokocok ke panangan. Nitah teh cenah deukeut ieu kari kabah dinya. Ulah kocoran kan kurang. Keantosan sakedap. Kudu sing bungah. Masihan lahan jang ibadah eta teh urang kalah kumaha. Asa teu sopan aing dititah cenah ieu. Taku Harun Ar-Rasyid dicontohan kuring nu kudu ngocorkeun cai ka anjeun teh. Eta teh pangkat gubernur mangkaning tah. Atuh komo urang dipiwarang sing naon tah. Mangga antosan sakedap. Kulucurkeun ku urang teh nya. Asana hate asek goreng banyak Kang urang mah. Asa teu sopan ya aing dititah cenah ku budak ngora. Kitu takapanan. Wala basa jeung teu nanaon naon ayaztamien pakumpul jalma-jalma ala gosiyadi kana ngumbah leungeun pitostin dina bokor. Pihalatin wae dina tingkah anu sahiji. Bahwa mangkari ieu madkur ya zami teh aqrabu leuwih deukeut ila tawdi kana tawadhu. Jadi mangkok nangan hiji nya Kang. Itu kukumbah, ka urang kukumbah. Geus mending geus kiruh caina teh. Itu kukumbah. Teu nanaonkeun bae. Kitu tah. Jadi wala basa teu nanaon. Bihalatin wahidah eta teh ceu jalma teh tawadhu. Cenah geus kiruh geuleuh cenah urang mah kumahna geuna nah geuleuh. Bati leungit sifat naonna teh. Sifat tawadhona teh asa aing mah da bersih cenah suci. Mentak mung kokocokna teh hayang nu anyar. Nah eta teh panggih Kang nu takabur teh kitu. Jadi nu teu nampik sakenajan urut baturnya kokombah biasa eta ciri tawadhu jalma. Ngarumasakeun hirup teh teu bersih. Wabadu jeung ngajauhkeun antulil intidori tina lilana ngadago. Jadi nu langsung mah teu ogohan pan moal alami Kang. Langsung galosor ka urang gukumbah moal alami. Ganti deui lah eta. Tulilah dengan sinogeun kepanan. Failam yaf'alu mangka lamun teu mari gawe jalma-jalma hu kana itu gosluyan. Pala yang bagi maka terperyogi naon aya subayen ngocorkeun ma'akuli wahidin kana cai saban-saban sahiji. Bal balik teh ngumpulkeun alma kana cai pitostin dina bokor. Jadi lamun arembungeun lah ulah ting saurang-saurang. Geus kumpulkeun bae caina dina bokor amih beres. Teu riweuh saurang samangkokna cai jangkok kocok ningan. Mantak kariweuh-riweuh. Kala ngadauh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ijma'u ngumpulkeun aranjeun wuduakum kana cai wudu aranjeun kabeh. Jamaah ngumpulkeun sagusti Allah samlakum kana papisah aranjeun kabeh. Jadi henge hiji terus ulah paing-aing. Termasuk dina cainaon cenah. Ijma'u wuduakum jamallahu samlakum.
dina cai pakokocok sami tos sawadah we gitunya tak enopan awadahna aya nu ieu Kang jiga teko geuning alit pelucur jadi bersih terus ento dina mangkok nu sahiji sadayaan ento dikarobok gitunya eta mah tos caranggih ieu aya alatna Ila dicaritakeun ilmuna saeuneun maksud bihi ku itu kaol hada eta ieu masalah babarengan kokocok dina sabada tuang dina hiji wadah. Wa kataba nyuratan sa Umar bin Abdul Aziz ilal Amsori ka kota-kota anu seueur Amsor. Panitia sami amal joge sebagai nanti gubernur kene kas Harun Ar-Rasyid tadinya nyuratan tah ka Amsor teh urang mah ka bupati-bupatina layur pau tong diangkat ke naon atos tu bokor mimbaini yadai kaumin ti hareupeun hiji kaum ilama meluah angin dipinuhan wala tusabiu jeung ulah nyarupaan aranjeun bil ajami ka urang ajam teu urang mah goreng bae hirup urang ajam nya kan jadi pangkokocok kantong wakadi angkatkeun dicokot can naon mah can pinuh kuno kukumah mah eta bokor ulah nyarupan urang-urang ajam arogoan urang ajam mah naon mun hayang saurang bae geuningan daurut batur mah cenah botrok pan kitu tah itu mentak orangnya dengan orang itu mah Kang mun tuang teh pan di kitunya tah sanes di kieu di kitu pan di kieu muruluk teh itu kenapa cenah jorok eta jema daharna kurang ajam tah urang ditu mah bariasa kapan cenah teh parang teh di kitu teh kumbuna teh langsung di kieu masyaallah orang pan apik jadi apik urang mah barang tong ogenan wa qala ngadu Ibnu Mas'ud istami'u narima pakumpul jalma-jalma ala gosyadi kana ngumah leungeun pitosna dina bokor anu sahiji wala tastanu jeung ulah nurutan aranjeun bisunatil ajami kana pagawean urang-urang ajam ulah orang ajam mah gitu wal khodimi jeung ka khodim kaladen alladzi anu yusibu ngocorkeun al makanase alal yadi kana leungeun orang ajam pan gitu Kang hayang ku sorangan kocorkeun dengan khodim kitu sarua hayang ku sorangan mung bareurejeungan akibat geus kiruh teh geunan ku remeh jeung ku angeun eta teh karoha ngamakrukeun sabadum sapelina ulama ayakunain bukti si jalma qoiman bari nangtung mun kokocok tos tuang ulah bari nangtung saur sapeli ulama makruh ka rumah makan pan sok ning di luareunana Kang bet ban bari nangtung urang mah usahakeun nagog heula teu dikocorkeun ajiga di angking di parahu pan eta aya keran di luar teh jadi urang mah nagog heula dibukakeun dipulitikan cenah da narangtung nagog heula urang mah tara kocorkeun kitu tah urang teh ulah kalah henteu geuningannya jadi makruh pamewah jeung leuwih dipika cinta aya kunan bukti si jama jalisan bari calik setelah bari calik ieu mun tos tuang teh kokocokna lianu karena sanya itu jalisan akrab talih deket ila taudi kana tawadhu jadi katingali jalma tarawadhu mah gitunya kokocokna ge bari carali kapanan wa qura jeung dimakruhkeun ngamakruhkeun wakara sabaduhum wakara ngamakruhkeun saha sapalina ulama julusau kana calik nitu goslu cek sapali ulama justru cenah calik eta makruh teh deui mangga urang bade nu mana lah nyanakna mun kongang nangtung dae sediuk sok bari naon bari nangtung
lamun imkan bari calik sok bari calik. Pari mangka diriwayatkeun anu sanyana kalakuan soba ngocorkeun alma kana cai alayadin wahidin kana leungeun anu sahiji sahodimun hodim jalisan bari calik. Tose cenah ku hodim lah naonna teh anu ngocorkeunana jadi urang mah kantun geuskeun ke ku peladen ngocorkeunna mah kitu ge mangga deui tah. Pakoma mangka nangtung sal masbub anu kocoran ali tu si masbub urangna nangtung heug gitu ogenannya urang bari nangtung itu ngocoran bari nangtung mangga eta genan. Itu masalah ngumah panangan Kang tah. Jadi ulah padu wae naon urang teh. Ulah padu kokocok gitu kapan diatur atau urusan ngumah pangan ogenan. Pakila dicaritakeun lahu ka itu Wahid 5 karana naon kum ta nangtung anjeun. Pakola mangka ngucap itu Wahid ahaduna ari salah si urang sadaya labuda misti wayakuna jengen bukti ahaduna koiman eta anu nangtung kunantu nangtung da cenah jalma eta mah kudu nangtung teu tiasan calik atanapi dongko. Jadi situasina saimkana wahadari oleh talih utama bari nangtung teh langkung naon cenah liana usanyana itu koma aisaru leuwih ngagampangkeun li subi kana ngocorkeun walgosi jeung kana ngumah atuh ndok teh bari nangtung urang genan aya nu eta mah anu leuwih utami mah waqrobu jeung leuwih ngadeukeutkeun ila tawadi kana tawadhu eta tawadhu teh didinya aladi anu yusobu di kocoran cenah gitunya Kang. Jadilah nu mana bae urang mah urang mah jarang dahar babarengan yang sok sorangan bae. Sok memeh dahar mekel sadiakeun naon. Jang kobokan. Urang geus biasa dahar di dieu tapi dahar ini tinggal ditu ka dapur ku kumbahnya Kang. Kitu ge mangga lah cenah naon gitu. Ngan ke dina waktu bareng dahar jeung batur ada jaga tata kramana ulah jiga keur sorangan sur kamari ogenan jadi geus terang sanajan jeur ngariung jeung saha jeung batur tuang tata kramana lah cenah jeung babaturan ieu di ihya ulah jagi tata kramana sanajan jeung itu kapan kudu diangot tata krama mah. Waidakana jeung di mana bukti lau pikeun pikeun hodim itu. Naon niatun niat pihi dina suba. Patamkinu mangka ngongangkeun nu kasih hodim minal hidmati tina ngahidmah. Laisa lain pihi dina ieu hidmah naon takaburun takabur. Nya kitu keneh tukang laden seja ngahidmah sanes seja naon takabur paina adata mangga sanyana kabiasaan jalana tanu berlaku bidalika kana itu kaol nu dicaritakeun biasana ge sok kitu cenah geunana papitosi mangka eta dina bokor idan dina nalikana sabatu adabin aya 7 pirang-pirang tata krama dina masalah bokor urang mana tuh bokor teh tos wadah eta lah wadah kokocok eta urang masuk tara puguh ningan urang mah dina baskom na mangkok na panyuk tibak ningan Kang nah ember leutik pan urang mah kitu teh da tara puguh teh ya geuningannya tak ulah diturutan orang aja mah sakara itu teu puguh teu disadiakeun tempat kokocok teh alayab juko hejien ulah nyiduh pidin itu tostin ulah pake nyiduh eta mah ngarengak cek tadi genan
Wayu kodama jeung diheulakeun bikutu tosin sal matbu anu dituruti. Heulakeun mangga ajengan kokocok ti payun. Ulami heulaan urang kokocok ti heulang ningan Kang. Eta tata karamana tah. Wayak banjeng jeung narima alikroma kana kamuliaan bitakdimi ku diheulakeun. Kang mangga bade kokocok mah. Sok. Tapi teu narima nya Kang tah. Eta betul tata krama nu kitu teh. Lintawado ieu. Kudu narima lamun aya di kamu di lamun dimul bitakdimi mangga ti payun. Bade kokocok pan aya di sepuh ning Kang di sepuh. Tapi ini tah ka urang ieu teh. Berarti urang teh aya padlu. Padlu atawa sinun. Bisini ku kolot, ku kakokolotan atau padlu. Urang nolak deh kalah kumaha. Sok mangga akang ti payun. Teh mangkaning arosok kitu teh. Justru eta teh lain tata krama eta teh. Ku nolakna teh kudu nolak ayak bala ikrama bitakdim. Wayadaro jeung yen muterkeun yaminatan muterkeun si jama yaminatan ka katuhu. Jadi mun tempat kokocok puterkeunna ka mana? Ka ditu. Urang rapih dahar kokocok. Nu dieu geus rapih dahar, nu eta mah aracan saware. Cicu ulah ka di naon ya? Cenah ka kenca bae ulah. Antosan we keun sina rapih tuang nu belah ditu. Kitu nyawa asnu geus bah dieu kayaknya kang geus pangkiruhna we eta kokocok. Gitu tah. Terus Korea itu ninggalin kebenaran. Jadi puterkeun ka beulah katua ya jeung narima pakumpul. Pi dina etosin sajamatun jamaah sok dina wadah hiji eta ku jamaah ku seueuran. Eta adab teh tah. Aya sami api jamaatun. Wajmat jeung ieu narima pakumpul naon al mauce pina tostun. Caina geus na sawadahna eta na bokor. Baik kuna nyebut sahdimu hodim laden koe mah teu nangtung. Aladen nama nangtung urang mah naon? Caralik kana cenah kuladen rek diputerkeun teh. Wa aya majal ma'amin pihi jeung nyebrengkeun si jalma kana cai tina bahamna si jalma. Langsung ayo wah kitu kan. Bisa aya keneh kadinyakeun bae lah. daripada katukang wah kan itu mentak kadinya kena tostin itu teh. Wayursi lah jeung ngalepaskeun si jama kana tosin min yadi tindal si jama biripkeun ku alon. Terus ku kumaha ulah padua dicana Kang panangan. Kepet lah amih marurag kitu nya. Amih teu ngaracelak ka mana-mana. Kok kumaha aya ieu tisuna areuy teh kapan bingung deui kumaha kudu kumaha lapna apan. Tamata kana legok sampean ka dieu keun tah. Urang mah kana ieu na kitukeun bae tah. Kitu ceuk batur jorok kana sukukeun cenah Kang. Justru para sahabat sok ngangge naon tah. Ngangge dampal sampean eta teh tah. Sapu tanganna teh kitu. Bae tas minyak dina itu terkena bitis senami bager mitoha tah. Nah bitis batur mah tadi diusapkeun teh. Teu nyara rambungnya Kang lah. Hatta layari sehingga teu ngeceret ala pirosi kana amparan. Eta teh tak ramu pake anu ngecrak eta caina kana amparan tina panangan tos kukumah teh. Wala ashabi jeung ka pirang-pirang sahabat nasi jalma bisi ka batur bisi ka caretan batur tarik teuing mah nyanak pananganna tina eta tostin. Wal yasuba jeung ngocorkeun sasohibul manjil ngabogaan imah binapsiku awak nasi sohib alma kana cai. Alaya didepi kana leungeun tamuna si sohib tah kapanggih kapan Kang? Mun aya tamu ka bumi akang rapih dalahar sanu kudu ngocokeun caina.
sohibul manjil urang sok bade karo kocok mah teh kabalik dieu urang geus nyekel teko kan hiji kocok urang di kucuran nanti kira-kira orang asa dihinakeun teh Kang eta nya nyuguhan nya urang di nuna teh anu pangocorkeun saya teh kanu karo kocok teh jadi wal yasuba sohibul manjil binapsi alma ala yadi doipi sok eta ku urang tapi asa hoream urang mah juga can narimakeun ya nafsu teh geuningan kan aneh kemah cobaan jigana tamu rada hangaharuleng Kang iraha ele cai babaturan jadi yang didaikeun ngocorkeun cae cenah kumaha leungeun teh ya kitu kete batur teh narutan pasina ge Kang urang pas ka imah tatangga nu eta pasti kumaha cenah kabalage ku si eta cenah urang henteu pantung naman eta nular ka batur eta kebiasaan saya teh gitu jadi kudu persiapan nu ngagaduhan bumi kanggo ngabasuh panangan tamu nu tos taruang gitu nya cek mah diasongkeun unggulnya Kang cenah cek kocokna ka dieu keun simpen geus nya Kang ini masing-masing dengan naonna teh tak kira-kira kabumi urang mah ku urang atuh kira-kira mampu tapi teu mampu mah ulah bisi kalah kumaha gitu nya hakada kitu di falami damel samalikun Imam Malik bisapi ka Imam Syafi'i radhiyallahu anhu Imam Malik teh guruna Imam Syafi'i anjeunna teu ngarasa abdi guru Kang fi awali nuzuli dina mimiti singgahna Imam Syafi'i ka Imam Malik jadi Imam Syafi'i sumping ka bumi guruna Imam Malik teh sanu ngocoran panangan tos tuang Imam Syafi'i eta Imam Malik teu kabayangnya Akang pernah masanten di mana gini datang ke ditu Kang ditugan ku aku guru akang teh pas rapi tuang Kang teh Kang cenah ongko kocok ka sok pananganna kaya kan ya Kang kumaha tah yakin Akang uyos pasti gitu Kang pasti kitu urang mah ya sateungeunah namanya guru nu naon dia rek ngocoran cenah wes Kang ku abdi pasti urang moal narima Kang justru eta teh naon kitu tah Akang ulah-ulah kalah yos jeung kalah era Kang ulah era sok leungeun kieu keun lah masyaallah tawis tawadona Imam Malik sareng saha tah Imam Syafi'i nya masyaallah wa qala sangadaw Imam Malik la yarau'a tonga ngagogorokan ka anjeun naon mah perkara roaitan ningali anjeun mini ti abdi mini ti kuring sari Imam Malik ulah heran mencuk Kang ulah heran laku kuring kieu ka anjeun nya pedah muridna tuh kan Imam Syafi'i teh Imam Malik guruna urangnya ulah kan cicing pahidmatu doipi mangkaring ngahidmah ka tamu fardun eta wajib tak bakat eta na orang ikramu doib hidmah ka doib telas Imam Malik mah saya teteh muridna duh kuringnya can sanggup pang eta teh digituan ya alumni nu ngarorakeun ka imah dalahar can wae ngasongan caina di kana panangankeun di tangkumbah angke mah arek mun aya deh gitu ngan pasti jawabanna teh kumaha cenah wes ku abdi mereka ditu ku abdi pasti gitu Kang kalau arinit nyangan jangkok kocok nih sebenarnya teh urang alim mah ngagawekeun ka saha Kang ka guru mah nya teu sopan cenah ngagawekeun ka guru justru guru mah leuwih apaleun ikramu naon teh khidmatul daib teh pardun eta teh kitu
Jadi orang geus kauning kan geuning eta rumah urang sebagai sohibul betek kitu nya Kang. Jadi ieu li nomor kalima tata krama ngumbah pandangan teh panjang tah. Atuh urang genan mangga tah ke praktekeun. Da coba antara kuku masuk langsung delapan karena pakaian dengan Kang. Tas dahar teh. Kokocok mimiteuna kokocok akhirna genaon. Sabab mungkin pandangan orang kali itu kada nyepeng. Jadi Rasulullah mah ras-ras meratukeun karena kesehatan. Dokter mah belah dia Kang. Rasul mah langsung menyatakan kadek harukumah. Jadi karena kesehatan teh ras terus diperhatikan Islam. Nadopah teh mantak nadopah minal. Itu jadi mana keimanan orang karena segi kebersihan si horeng leungit sawarehna. Asa di sumber kagenepna Allah yang dia teh ulah nempo si man ila asabi ka sahabatna si man. Terdahar ditembokeun ulah bisi teu raoseun. Wa yuraqibu jeung ulah nungguan aklahum kana daharna itu ashab di dagoan ke dalaharna teh ulah geus init urang menunggu imah mah. Amih tamu naon. Amih bebas urang mah pan gitu. Jadi layrokibu aklahum. Payas tahyu namang kaareraeun itu ashab. Jadi isinin eta ditinggalkeun ku urang mah. Sok ragu-ragunya urang teh. Aya keneh pribumi hareupeun geuningan kan. Namu ka Bandung dengan kuehna teh dina keler di pasihan itu nu ali teh. Pisin jeung senok eta jang naon jeung senok. Orang kota Bandung biasa ngisiuk ku senok di tuangan ku senok lah meniru teh dikobok teh Kang sokot dina keler. Ieu kapanan tah? Ieu teh dianggo ieu teh tungtung namanya. Nah, biasa di kampung ka kota jadi ngongotan geuning Kang. Atau dari weuh geuningan. Lah keurik batur aku senok jeung garbus cenah ieu. Urang bingung senok jeung naon teh. Geus tuna senok garbus ku panangan bae lah. Gitu ulah isin bisi batu kampungan si madahar teh kuleungeun. Batur marakeun kitu bisi salah teu tiasanya kan. Jadi isineun tah ashab teh ditembokeun mah bal baik taya gudu meuremkeun si jalma baso kana panompona si jalma. Sanes peureumkeun kieu Kang batur kedahan teu peureum kieu sanes. Maksud mah tungkul tong ditinggalikeun keur dalaharna. Itu kade keur taruang ulah rarepeh seur kamarnya Kang. Tapi kudu kumaha? Sok galecok rarame. Tapi kamorot remeh ge tina bahamnya. Gitu jadi keur taruang mangga ulah rarepeh. Seunan babarkeun urang teh sejarah-sejarah kisah-kisah jalmi-jalmi anu saroleh. Kan kitu tah eta teh takrama jadi mun cicing teh teu naon tah teu bertatakrama dahar teh kitu nya ngani keur sorangan mah ulah nya Kang we keur sorangan ngadongeng sorangan nya dahar nya ngobrol teh bisi sangkan nu teu cager ieu lamun keur pakumpul dahar tong cari cingsuk ngarobrol sejarah hikayat jami-jami saroleh. Jadi hirup dahar teh kemudian gitunya. Jadi teu karasa saepna teh pan ku ngobrol mah. Nambah deung ke kemana gitu kan. Tungkulkeun panontong ditinggalikeun keur taruang anhum ti itu ashab. Wes tagilu jeung katungkul si jalma binafsi kudina si jalma. Sakek urang we kesibukan urang, ulah meratikeun ukur dalahar. Wae bisi jeung ulah nyegah si jalma qobla ihwani samemeh dulur-dulurna si jalma ida kanu di mana bukti itu ihwan yahtasimuna eta areraeun itu ihwan ulah yumsik tibala ihwani qobla itu ihwan Kuku batur ge areraeun ku urang mangga ditaruang mah ai urang ge naon. Urang ge henteu. Wala misik ulah ditan osok ku urang heula contohan. Gitu.
cek nu ditawaran mangga Kang atuh sareng dia enggak sareng macam urang teh Kang nembe pisan sok urang teh acannya nyebut nembe cenah nembe sok mangga ngajangkeun bugu urang teh encan padahal mangan bisi teu kabagian ning sauna saeutik Kang ulah hariwang sok ngariung ka dieu sanajan sawab doa huap al akhlak kana dahar badau dina sabada siman bal balik tayamudu manjangkeun siman yad aliada kana panangan wayak bid jeung ngeupeul siman kana tayad watawa tanawal jeung nyokot siman kolen-kolen saeutik sok urang nu miheul nu mak nu nyontohan sanajan saalit ami itu narurutan sadaya angga dilaleueut urang lagi teu cekel dua tuh cari ci gitu cenah nitah unggul teu dicontoh gitu nya ila ayas taufu nepi kayen sampurna itu dahar nu kabeh paingkana mangka lamun bukti si jama kul aketa seetik dahar tawa kopa ngadago deui dina ngamimitian wakolil jeung nyaetikeun alka kana dahar abdi mah terasa dah ge sok atuh saeutik bener itu wakolil al aka nyaetikeun kana dahar hatta sehingga idata sau di mana jumaan itu jalma-jalma pitami dina dahar akala dahar siman maum sartana itu jamaah sarta jalma-jalma naik ka batur tos daraekeun tapan urang geuningan ge bungahnya disuguhan daraekeun teh akhiron dina akhirna pakod mala makanya tami damel dalika kana ceritakeun sakasir nu loba mina sahabati para sahabat anhu kala itu sahabat oge bet uang teh nyontohan tapi salit-salit teh nyebut atos justru di baturan dicontohan amih daraekeun nu taruang teh painin tanah maka menerima kacegah siman li sababin karana sabab angkat cenah sareng tuangna urang teh pan aya naon kan aya deui urusan nu sejen imtana li sababin palia tadir mangka istidar siman elem ka itu ashab istidar mangga ditaruang hapunten simkuring puguh hapunten ieu nuju anu istidar teh katamu urang teh teu ngiring naon teh tuang teh paliat hadir ilaihim dab'an karana nolak lil khojlati kana arah-arah khojlah anhum titu ashab bisi naon tah bisi era gitu tah eta ashab teh karena bisi kalah cenah itu pribumi teh kalah ninggalkeun juga nu keheuleuan di tah dahar teh tapi kitu Kang jadi tak istidar urang sasadu kitu tata krama naon teh tah dina tuang teh jadi kalima ngumbah panangan kagenep ulah sok ditempokeun beungeut nu keur dahar teh kitu bisi kalah tuluy urangna ulah teu nyontoan tapi kudu nyontoan sok dialeuet sok ditaruang urangna deui naon tuwa nyontoan asabiu Bismillahirrahmanirrahim asabiu nomor katujuhna alayaf teten ulah migawe si eman makana perkara yas takdiru ngarekan geuleuh hukaitun kakana itu masa geru salianti si eman keur tuang ngorong si eta mah atuh batur teh jadi ulah pan keur tuang batu ge sok sieun aya godrohan ya Kang grokok bisi batur gilaheun palayan padu mangka ulah misahkeun dahareun yadahu kana leungeun si iman pil kosati dina piring panangan atuh Kang ning dahareun teh langsung di kitu dicepengan ku
karena piring-piringkeun tina wadahna teh ulah ku pabisi geuleuheun batur kitu nya gitu ning sok dibungkus plastikna batur mah ameh ieu geuningan ulah langsung ku panangan kecuali di keluarga malah eta mah walayak dimu jeung ulah ngaheulakeun ilaiha kana itu qosah rosau kana sirahna si man indawa dilukmati dina nalika nyimpen huapan pihi dina bahamna si man pan dicepeng piringna nya Kang teh piring dengan ituang teh dikitukeun teh ulah termasuk ke tata krama eta teh pada sin mah geus comot langsung kadikeun piringna teh kita kira kadikeun eta teu keng gitu teh termasuk hal anu ngageuleuhkeun eta ka saha tos saya biasa kieu lah duwi kadi gitunya ulah diasongkeun mastaka kana piring dikitukeun tah mangkaning asa sok sering ningali nu kitu mah eta teh ang kitu geuningan Beda ahroja jeung di mana ngaluarkeun si man syan kana perkara min tina bahamna si man aya serah kagegel dina waos keur dahar teh soropa malengoskeun si man wajau kana raharna si man ani to amit tina dahareun wa khoda jeung nyokot si man kana ieu se biasari ku panangan kencana si man begitu karasa gerahal langsung kan dibalieurkeun ka mana ieu ka kenca cana ku panangan nu mana deui ku nu kenca gitu. Itu langsung dikepuhkeun tina baham kan wah digitukeun ulah eta ge teu tata krama eta teh wala yagmas jeung ulah neuleumkeun si man aluk mata kana uapan ada sama tanu berlemak fil holi dina cuka neuleumkeun uapan nu berlemak dina cuka walal jeung ulah cuka pida sumati dina nu berlemak kenapa rametek kan gitu kena teh rametek mun basa ida samah jeung holi teh kana cukakeun teh nya tungtuna pan batur gari laeun ningalina nya butai ni jauh utah gitu. Ya garilan juga orang perindapan tos pugu eta mah akang ngaburcang make roti ning roti dicowekan kana burcangeun digalokeun pan jiga naon itu teh batur katingali geus eta botrok si eta mah rotina dicabur jeung burcang ieu nu berlemak di dina cuka komo eta mah kita bakal hinyae de nyakang lah kacire kapanan qad yukrihu nyata ngamakruhkeun kana ieu yagmas sageru salianti siman jadi maksudna mah ieu proteng ngeunan ngewaeun jadi teuresepeun ning cenah kitu si eta mah waluk matu jeung huapan alati anu kotoa motongkeun si iman hakana talati bisinihi kuhuntuna si iman layak mis ulah neuleumkeun si iman bakiataha kana sesana ieu lukmah bil mirqati dina angeun digegel heula Kang ning kuhuntu teh digegel dipotongkeun langsung ancamkeun na angeun dituang deui nah pilotek mah geus biasa nya. Jadi ulah diancolomkeun eta urut digegel ku huntu mah. Kitu bisi batur. Gari laeun. Fil mirqah cenah dina angeun wal hol jeung dina cuka. Wa eta kalama jeung ulah ngobrol si man bima kana perkara yadkuru nu nyaritakeun al mustaqdarat kana pirang-pirang nu gareuleuh. Perdahar nyaritakeun ceritanya bilatung na bangke ieu meuni utais mangke teh kedahar kan tuna oh pan anu sebeleun tah kitu
teh tata krama adu katujuh kaden urang imkan mah amalkeun ku urang sanes kanten termasuk nomor katujuh tanya ulah mantak pi kagilaeun batur intina mah kitu mun nyeuhil kade kapan nyeuhil ogenan. Al-babu salis ari bab nu katilu pi adabi takdimi ta'ami dina tata dina pirang-pirang tata krama nyuguhkeun tuangeun ilal ihwani kadulur-dulur azairin anu jarah kabeh. Bisi urang sok kasumpingan dulur ka bumi urang kudu kumaha suguhan ulah kacana dulur ieu sok nyarokot hayang mah anggap ieu mah beak atuh kabeh gitu mah Kang. Ulah asa-asa sok aja. Itu mah tuh bebas urang teh. Takdimu ta'ami ari nyuguhkeun dahareun ilal ihwani kadulur-dulur. Pihi dina ieu takdim fadlun ari kaunggulan kasirun anu seueur. Luar biasa Kang kautamianna geuna. Entak memehna naon suguhan heula gitu eta mau dipaeneun bumi sampeurkeun mangga kalebet geus kalebet urang teu kadiuk can ditah naon mah can ditah calik mah sok aja kalebet heula priweuh kalah ini priweuh teh urang bet nang teu bae cicing da can ditah naon Kang mah can lebet sok calik urang calik ulah wa kadiajak naon tak pribumi beribu ini heula. Weta ikromun ngamuliakeun ka tamu teh termasuk nyuguhanan. Padlun kasirun mentak bumi teh kudu terbuka jang saha teh. Jang tamu teh sing terbuka pokoknya. Dalam pantona tu peta tuh rahmatan eta. Jadi arembungeun ning jelema ka imah eta teh. Teh rahmat gitu mentak sing terbuka bumi mah sabae mangga gitu. Lah kagok lebaran open house geuningan Kang. Sadiakeun dahar ame kabeh ka imah urang. Kalau ngadosa Ja'far bin Muhammad anhuma Ja'far bin Muhammad. Ida qa'atum di mana diuk aranjeun malihwani sarta dulur-dulur al-maidati kana hidangan. Patilu mangka ngalilakeun aljulusa kana diuk. Nah, bisi urang, Kang, adik ngariung hayu. Sing bunga Kang. Patilu aljulus sok lilakeun diuk di dinya tong ulah kalah. Ka mana tuh? Cicing di dia. Cicing urang. Paina mangka sanyana itu atilu saatun eta waktu latu hasabu teu diperhitungkeun alaikum ka anjeun kabeh min amarikum tina pirang-pirang umur anjeun kabeh. Antak urang tenang. Ku Allah mau ditanyakeun ta waktu eta mah amal urang teh moal Kang bebas geus. Tak sing lila cicing jeung saha teh. Jeung tamu teh ku Allah mau dihisab eta cicing eta mah. Gitu orang sok yang buru-buru ini ting tamu teh. Gitu nya. Dahareun geus beak geuning atuh geus beak sagala rupa kumaha teu urang. Bingung cicing ayeuna. Tek iwati buru-buru permisi kapanan. Sanes kirang sono ieu teh dadahar geus kapanan. Rezeki urang geus dicokot ku urang iwati kari pamitan kapanan. Salami urang diuk jeung ihwan. Dina eta pasamoan ku Allah moal ditaroskeun eta waktu teh. Dina ibadah teh moal ditaroskeun Allah izin nanyakeun ageunana. Da urang keur ngamuliakeun saha? Gitu nah. Tak kayak sumbuk bersama bulan puasa Kang bukber geuningan. Sok sing lila dahar nanti mah. Ame mah ditanyakeun. Pokoknya ngarusal Hasan, Imam Hasan Basir rahimahullah. Ulu napakotin ari saban-saban napakah. Yan paku ngainpakeun hakana napakah salajuri lalaki. Anapsi kana dirina si rojul. Waba jeung kainung bapana si rojul.
paman mangka jalma dunahum sahana penuh kabeh kata tangga tuh yuhasabu dihisab naon alai itu napaka albitata sama sakali nu kurang pernah dipasikeun ka ibu rama ka urang sorangan nu dibelikeun ku urang dituang ku urang oge kanu sejen ditaroskeun kang eta mah kalau ditaros eta itu ila napaka atau angin napakah na hiji lalaki alaihani kadulu dula si rajul pitamina dahareun kecuali anu disodakokeun jang dulur mentak sing hoyong nyuguhan kasata ihwan kadulur pitu amin dahareun teh sing hoyong eta mah kalau moal ditanyakeun nu eta mah Penos Allah ya saya tak izin Allah ayah saya nanyakeun Allahu ka itu si rajul moal ditanya Allah andali katina eta toa moal ditaroskeun Kang sugan eta maneh nyugan roti di mana rotina duit teh di mana moal ditaroskeun kalau isina alge narosna sabu urang keur ngamulyakeun saha kamu atuh calikna ogen kumaha cek tadi calik naogenan geus jadi naon atuh moal ditaros kual jadi tuangeunna moal ditaros calik orangnya moal di kalau moal dihisab Allah izin itu diantawisna nalika urang buka saom buka puasa moal ditaroskeun Kang tuangeun ti mana moal ku Allah kadua tuangeun sahur moal ditaroskeun ku Allah katilu nyuguhan tatanggi nu jarah ka imah moal ditaros moal dihisab eta nu tilu mah salian teh eta mah dikumaha dihisab eta mah tah imah moal dihisab ieu mah isukan dahareunnya moal dinaon ieu moal dihisab nu imah ieu moal bukan ti mana ieu samangka jeung salak moal isina Allah isina naroskeun ageuna isukan teh atuh sing seueur dina perkara nu teu ditaroskeun ku Gusti itu ulah neangan ditaroskeun bae hayeuh ka indung bapa barang bere teh eta kanu sejen ka diri sorangan intina mah ka ikhwan hadari ieu mama sarta perkara waroda datang minah baitina pirang-pirang hadis fil itami dina mere dahar seueur hadisna geuna kala ngadauh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu teureun-eureun assalamualaikum malaikat tusolli ngarohmat malaikat alaikum ka sajaanjeun kabeh madamat salagi langgeng naon maidatuhu dahareunana itu si ahad maduatan eta disimpen baina di antara hareupeun itu si ahad hatta turpa sehingga diangkatkeun itu maidah madu jadi malaikat tetap ngarohmat salagi tuangeun can dinaon kan can diangkat can diampihkeun hasang hareupan mah taruh satunya letak kumaha mun aya tamu jadi urang sing bingah dirinya mah malaikat teh ngararohmat atunya itu kumaha mun disuguhan entak batur mah ai nyuguhan teh tara kagok kan sing loba sesana ka sesana ge moal ditaros ku Allah eta teh moal dihisab sesana ge metak ulah nu ulah sapaseun tamu sing aya leuwihna jang saha jang urang tah moal dihisab eta mah itu sesat tamu kok itu kita mau dihisab ku Allah itu tah kali kadenya pelebah dihisab ku Allah masyaallah di mana dikumahakeun luar biasa tak para sahabat mah resepeun lamun nyuguhan tamu leuwih sesana teh seueur da moal dihisab ku Gusti waruya jeung diriwayatkeun an badil ti sapalihna para ulama horosan wenginya Kang eta aya final main bal ning Argentina jeung mana Spanyol ngadukung mana Kang
di Spanyol teh Kang aya Imam Al-Qurtubi, pengarang tafsir Qurtubi. Mazhab mentak para ulama nu kelahiran di Cordoba mentak ngadukungna saha tah Spanyol ulah Argentina. Terus puguh Spanyol mah seueur ulama-ulama besar di Spanyol mah gitunya nah. Tak termasuk pemainna anu Islam ini pada seueur gitu. Hari Islam itu tah. Jadi di Cordoba eta seueurna para ulama termasuk Imam Al-Qurtubi pengarang tafsir Al-Qurtubi. Ibnu Rusdi sanes kanten lah seueurnya. Termasuk pakar fikih seorang istri di Cordoba keneh kelahiran Siti Fatimah namanya apa ini. Jadi salah satu negeri anu pernah ngaluarkeun para ulama besar menghasilkan kitab-kitab karangan nu dimangpaatkeun ku urang ayeuna. Di Spanyol eta teh. Di Argentina mah teu aya kan. Itu tak ditarato unggul ning pemainna geuna. Jadi sabali ulama Khurasan anu usahana ba'du kana bukti ba'du yuqaddimu ngasongkeun nilaiwani kaduluna itu ba'du ta'aman kana tuangan kasiron bari nu loba. Agok nyuguhan teh Kang loba tah. Layak diruna teh kadugaeun itu ihwan ala akli jami kana nuang sakabehna to'am. Menyerek kabeh di dahar atuh. Geus teu kabayang kamarkaanana. Kan urang mah sok pinter nya Kang bias dibungkus cenah dibungkus. Mode nya ngadaharnya bungkus atuh. Jadi eta zaman nu teu apaleun Kang sok dikana-keresekan teh geuningan. Tahlil nih tahlil dah harus seueur keneh sok cenah keresekan. Emang ulah-ulah kitu Kang esesana jang urang eta. Ami teu dihisab ku Allah. Ulah kalau dikeresekan cenah sarak mangga caranak teh moal dituang di degenan. Eta mah geus uning ke urang ilmuna tah. Justru tuangan eta moal dihisab ku Gusti. Itu mentak ieu ba'du ulama mah justru nyuguhan teh sing seueur ami teu kadahar lo sadaya. Wakana sang bukti tu ba'du yakule tangucap ba'du balagna nepikeun ka urang sadaya. Nepi ka urang sadaya Rasul katambi ti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anu sanyana Rasul kala ngadawuh Rasul inaliwan sanyana duduluran, sanya pirang-pirang dulur. Ida rofa'u di mana ngangkatkeun ikhwan aidiyahum kana leungeun-leungeunna ikhwan anitu amitina dahareun lam yuhasab tah teu dihisab sahaman jalma akala ngadar siman pada dalika kana sesana itu to'am. Nah, jadi nyuguhanana sing seueur amih urang nuang sesana eta tuangeun sesa teh moal dihisab ku Gusti ku Allah. Malah sing nepi ka pojang po isuk atuh sesana teh. Amih teu dinaon Kang tah. Pa anak mangkari kami tah saur badul ulama cenah. Ahabu eta mikaresep kami ayan an astakian ngalobakeun kami. Mimatina perkara akdamu nyuguhkeun kami kana itu emma ilaikum ka aranjeun kabeh. Jadi anjeunna mah bungah lamun nyuguhan teh bro-broan. Lina kula supaya dahar urang sadaya padahal kana sesana itu emak. Jadi anjeunna mah ngantosan sesana. Eta teh jalmi-jalmi nu naon Kang tah. Nu saroleh atuh para ulama. Kitu daripada tuangeun nu langsung kurang dituang eta dihisab eta mah. Di sesat tamu mah moal dihisab. Kadang-kadang aya nu sok geuleuhan nya Kang. Sesa cenah ieu. Saya tamu lah cenah hoream dahar ge geuleuh. Anu kitu justru eta teh. Tuangeun nu moal dihisab ku Allah. Wa kana sang beuti sabanu sapalina ulama yaksiru nganyeukeun alak-lakana tuang majama sarta jamaah. Lidalika kana dicaritakeun. Jadi batur mah seueur anu ngiring tuang berjamaah jeung batur.
Wikol jeung nyaetikeun itu badu idakal di mana tuang wahdo bari nyorang itu si badu. Lamun keur berjamaah mah jeung batur tuangna teh seueur, da padilahna jelas ya. Lamun nyorangan mah saalit tuang. Da teu berpadilah teh Kang sorangan mah. Mentak tuangan anu seueur panangan eta yubarok diberkahan. Di urang ulah sok betah tuang sorangan. Keur mah beasna ge saeutik kudu ngajak saha deui. Batur asa can kaharnya hirup teh kieu mah. Justru hayang nambahan teh ngajakan saha. Nu ditawaran di sok armungeun geus nya Kang. Mana salah saya tanya ke sangsara nawaran cenah. Hayang beuki sangsara hirup. Tuar-tawar cenah beas kitu mana tuh si eta. Kalah sumuran ning nu diajakan tuang teh. Cenah karunya jeung urang cenah itiluan ieu cenah. Justru di dinya urang teh Kang tah ngabantuan batur ngiring tuang teh. Amih batur kumaha tah? Meunang pahala nu ageng, kabarokahan nu luar biasa. Urang teh nulungan termasuk nulungan kana kahadean, wastainu ta'awanu gitu alal birri silih tulungan. Termasuk tuang ku batur digeroan sok urang nyampeurkeun sing bungah nulungan ka batur eta. Meunang kaunggulan jeung padilah. Eta mun sorangan tetep tuangna saalit biasanya Kang. Oh jeung dina wapil jeung dina hadis salasatun ari tilu laisa ila yuhasabu tadi hisab alai itu salasa. Al abdu hiji abdi aklata suhur. Tuang sahur. Wa jeung para abtoro buka si abdi. Alikan itu umat. Nu moal dihisab teh hiji sahur kamari bulan puasa, 2 buka katuangeuna moal dinaon. Madi sabua jeung para akala ngadahar itu si abdu ma al ikhwani sarta duduluran. Nu ngariung teh bala kecerakan. Eta moal dihisab entak keur hal bihal ning kamari. Keur sangu tah ngajak ngulem dulur. Sesana seueur eta sesana sok tuangan kurang da moal dinaon ieu. Nu dituang ku urang mah sagalagen dihisab ku Gusti. Nu asup kana patuang dihisab ku Gusti. Moal nu kaliwat Kang. Nu sababna sanes kanten nu lebet kana baham urang geus dicatetkeun ku malaikat raqib sareng naon. Kitu tah. Kecuali nu tilu teh nu ieu teh buka sahur nyuguhan ikhwan eta mah moal dihisab ku Allah. Atuh sing seueur ka nu mana ieu? Kana nyuguhan kamu udah buka jeung sahur eta dina bulan puasa aya gini. Nah, jadi takdimul ta'amil ikhwani fadlun katsirun. Ditambahan ku Allah, digentosan ku Gusti ku Allah tong hariwang. Dina urusan di berehan mah. Lamun kurang disukuran bakal nambah, lamun kurang dihalangan bakal ku Allah ge ditaayakeun kapan nu aya ge dileungitkeun ku Allah teh. Kitu tah dina bab tata krama nyuguhan tamu kadulur keneh nu dareukeut sapertos kitu tah kaunggulan teh. Jadi bakal dirahmat ku para malaikat sanes kanten. Wa qala ngadawu Sa'alin radhiyallahu anhu wallahu